Tah Abah bade naik deui ka sebelah barat. Abah rek video deui bisi penasaran wargi-wargi angsi katagihan. Tah Abah rek video deui. Abah rek naik ka gunung di sebelah baratna, tadi mah di sebelah timur. Tah sebelah barat Abah hayang ningali pemandangan nu aya di tuh. Tingali jang kebon hui ungu ieu nya katingali pisan. Wari-wari tuh aya anu nuju tani ayeuna keur nanem ubi ungu keur pirah ayeuna hui ungu teh. Tuh tingali aya pasir anu ngacihir aya di tata buana pas setengah teh eces jentre teu ngabobodoh. Abah mah tinggalan tuh katingali pisan sok dekeuteun jang fotona heula. Tingali gunung anu ngacihir aya di tatar buana panca tengah teh. Iuh lain bohong katingali pisan ku Abah teu ngabobodoh. Abah mah tingali Abah teh keur kulilingan keur milih sareat apana manusia mah geuning tur katerangan sareat hakekat torekat maripat. Tah Abah mah karek tingkatan sareat. Abah teh hayang dipolo nu ngaran Amang Tajudin teh ieuh. Amang Tajudin hayang dipolo hayang disugrep. Abah teh mata Abah teu ngingetkeun ka hape. Abah teh sakieu panas, aduh panas. Tah urang oge keun bae jalma boga imah leutik bari awon oge. Nu penting mah panas ulah kapanasan, hujan ulah kahujanan, pangabutuhna kacumponan, urang kaleh saroleh garede milik. Tingali ayeuna nuju dikelola ku pangelolana balik hidup ningali gunungan sakedu ngacihir teh ditugaran ayeuna mah. Mata jelema mah moal ngalat sukuh. Gunung ka kawasan Allah teh ku manusia diakaran nu ngacihir aya di latar nagreg teh ditugar jauh ditugaran tingali ditugaran. Aduh tah ieu nu ngaran ui ungu teh geus pirah pirah ayeuna mah anu disebut ui ungu teh pirah. Kararesan Abah ka dieu teh ayeuna teh biasana mah sok aya we nu ngonten anu foto-foto di dieu. Ayeuna mah ieu gunung anu saking ngacihirna teh manusia mah moal aya teu bisa diakalan kunaon bae, narek ku beko, narek ku doser. Tingali gunung tuh tinggalan gunung nu ngacihir di tataran nagreg teh ieu tuh katingali pisan ku Abah. Tinggalan lain bohong Abah mah katingali pisan ku wargi-wargi nemongkeun pemandangan anu aya di nagreg teh. Tingali ditugaran. Wah di alaan tanuhna kana nyaeur jalan tol. Tinggalan kudu nyauran jalan perumahan ngabangun perumahan teh nyauran teh ti dieu di Beulian. Tah manusia mah moal ngalat cukup teu oleh kurang wae. Tingali ka kawasan Allah teh ayeuna mah ku manusia yang dililih. Ku manusia ditugaran. Mata ulah kaget lamun bencana alam dor di dieu teh eta geus alam dunyang burat ku dosa geus teu marima kaayaanana samoleh kurang geus sakumaha wae ge. Aya abdi mah kurang teh bener keur nyumponan ka hayang teh teu mampi we teu marima apa adanya. Yang geus takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar. Ada manusia mah sami tarasna mah ngan nasibna. Ayeuna nasibna mah boga elmuna pinter, usahana pinter, sukses usahana.